Rumahku bahagia jadi randa mah bebas mun. Ayo orang eksis deui jadi randa. Ieu mah ku hareudang teuing rek aya naon nyari menang rezeki beloknya. Hareudang asal panas awat teh. Kikit rumah tangga teh. Sih nyokot paling kita nyokot gencu komenda susulan ku aing tahu. Heh Saro, urang mari nganterkeun ieu ladang daunan ke sinar sirek ngilu moal. Jangan pernah katakan bahwa cintamu hanyalah untukku, karena kini kau Aing selama ieu geus jadi pinantu anu baik anu bager. maafkan jika Aing kurang kumaha sih? Hah? Kisalah kitu salah. dirimu, karena hatiku Di dia salah, di mata ieu salah. Oh bener pisan. tak ada lagi yang bisa ku lakukan. Hanya bisa Assalamualaikum. Nih. apa yang ku rasa. Assalamualaikum. Nih, Nini. Nini. Ieu teh sa. Iya mumun ini, mumun. Ieu teh bener maneh mumun. Mumun ini, mumun. Ai maneh teh ka mana wae. Aduh. Kami mah teh nyeri cangkeng. Aduh. Kumaha? Maneh teh ka mana wae, mumun. Nini, Kunaon maneh teh? mumun teh geus teu kuat. Teu kuat kunaon? Rumah tangga mumun jadi kos kieu. Hah? Rumah tangga. Kunaon deui? Mitaha mumun kos sama teh setujuan. Hah? Mitaha. Teu setuju kumaha? Manehna meureun liwar deui ka lakinya. Hah? Mumun teh geus teu kuat nih, geus teu kuat rumah tangga teh. Hah? Geus teu kuat rumah tangga. Geus teu kuat. Geus teu sanggup. Meureun manehna bangor mumun. Atak kitu ge meureun. Aing teh dipengaruhan ku mitoha mah moal banger ieu nih. Mitohana teh tahu diri. Hah? Mitohana teh tahu diri. Gitu gininya. Mumun teh kan selama ieu mun kasalakit geus jadi pamajikan anu baik, anu bager. Tapi salah we salah di matana teh. Oh benerna nih, eueuh. Hah? Oh benerna mumun teh, oh benerna. Kudu kumaha tuh mumun teh nih, kudu kumaha, kudu enggesan apa ulah. Hah? Mumun kudu kumaha ieu rumah tangga. Sing deket. Kami teh kurang reungeun. Iya rumah tangga kudu kumaha, ini kudu kumaha, enggesan apa ulah. Mumun geus teu sanggup. Atuh ayeuna mah sing sabar we. Mumun. Ai maneh mah etanya arek diceraikeun. Ai syukur-syukur mah ulah pertahankeun. Hese neangan salaki kos kitu teh. Tapi mumun geus teu tahan kami toha. Mitohana kos kitu, teu tahu diuntung, tahu diri. Emang kumaha mitohana? Jadi mumun teh salah wae nah. Gawe ieu salah, gawe itu salah. Ai maneh teu wani. Kan mumun mah teu wani kami toha teh ngalawan meureun. Ayeuna mah jing asupe tuh. Aya kejo tuh. Sarjeng jengkol we nya kawi teu masak. Tanaon. Kan ka dia teh ngirim ka susah we berita teh ka senang. Kami nyeri cangkeng teh. Aya tukang bangunan ka mana ieu rokona ditingkatkeun.
Ya aing mantuan pan berat meureun ieu teh aya awewe mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ku guru tuh sorangan. Ka mana tuh? Sukene Minantu aing balik ke saminggu. minantu. Has mumun. Minantu ece. Ih, aing tadi teh asal teh nempo jeung lalaki dah. Dibonceng lo dina motor piksan. Ati bener dugaan aing nya. Emang kunaon karena kunaon? Heuh udah teu becus jadi minantu teh. Geningan tadi dibonceng dina motor piksan bari seserian wae. Bari nangkep jeung lalaki ece. Laki na mau teu. Henteu da kok sama orang jauh. Bener orang mah kok. Berarti bener kok. Berarti pasti balik kayak makolot nah ieu mah paling gede teang. Emang kumaha jeung salakina kitu. Ya tuh kumaha ieu ku aing di bager-bager eta teh budak teh puguh. Ayeuna ngaranna boga salaki ceuk. Heeh. Ya seuh mending ngulikeun. Ngulikeun ka saha? Lah kata tangga lamun lalakina bener ona meureun anak urang lapan nya sorangan anak urang meun gawena kos kumaha. Kata tangga meureun ngulikeun nah. Ana lalaki anak urang baliknya heuh lalakina. Besok dahar di mah urang. Da tara masak. Tapi kieu we bejakeun nya kaminan tuh. Lamun rek ngulinya ka urang mah kitu. Si ona pidu itu. Semoan batai nya naon? Eta pan keur ngabangun kan lumayan we atuh pan anggeus Bener sia. Lalaki burut ge usahana mah rajin lah. Usahana monggal poe. Aing rek nanya kasih usaha naon salaki sia. Usahana mah loba. Sapopoena teh. Naon eta? HS doang. Alina narnak Nerak naon? di mah. Oh nernak budak kayak meureun aya 16. Ayeuna keur hiji deui keur jadi. Eta ayeuna euceuk nempo di mana? Ih tadi liwat itu di tonggo Kenapa Pak Iraha? Pokoknya mah tadi we heeh aing cek jeung tadi beda. Lain soalnya ge saminggu baliknya sambarang kurang tos di buburak. Kok sama di bawah ngendong meureun di piala euceuk. Astaga jeung bener eta mah minantunya pikeun heuleuh. Kula laki lah. Panu era mah mitoha meureun. Atuh heuh jelas. Cenah minantura si anu cenah di bawah lagi sejen. Cenah jadi goreng. Tah eta. Pajangan keur goreng. Aing bukan. Si nyebut goreng ka aing ning. Berapa heuh meureun goreng euceuk. Iya aing goreng-goreng geus kali 4 kali. Astagfirullah ku ngeuleun nasi urang mah karek sakali. Sekali dia jago burut teh. Ganjel wae ah. Pokona mah pengen nama pinakak paling pilih kayak hanya. Heeh. Bener teh sia awas mun Ih bohong. bener euceuk. Aing nu era mah sebagai mitoha. Atuh heuh jelas era. Tatangga ampun cenah minantuna si Mimin cenah kayak gitu-gitu teuing. Nyerakeun Nya nya. cenah. Heeh, bener naon. Boro-boro aing kapangi tadi. Boro-boro kapangi si Mumun aing di kamar gitu kapangi jeung si Mumun. Hakan si Mumun. Ah, lanjut aja. Pang ye. Urang bantuan. Ampun. Mumun. Mun. Heeh nih, kada. Naon di atas terah ini. Ya nih, Eta sama cenah. tetangga taman nih. Kunaon gogoroan? Cik maneh teh lah sareuseup ningalina ieu mah. Jika itu tepungan itu ada yang mitoha maneh teh. Tengos tuh mumun wihalanya. Ya. Sulit oke yuk. Jik tepungan jik. Kumaha ge. Wihalanya. Jik. Tepungan kumaha ge. Da. Aduh. Kahade di jalan Mumun. Heeh ini. Lumayan mau air panas kurang kueket, kurang lihat. Mumun di mana Mun? Terus timah ini. Di mah ini. Oh, tadi aing mitoha maneh. Tadi nangan asal datang. Mitoha. Heeh. Mitoha. Heeh, Mun. Maneh. Anu bener, Cek. Bener. Karena si Mumun asa popona teh maneh SWS. Ya so getara. Emang heueuh. Bener ngomong gitu. Heeh, tadi ngomong gitu cenah ge. Salaki hayang dang gimana tadi pangyuguhankeun cenah. Emang heueuh kitu Mun. Cek, tingkenya. Mumun teh kan geus berusaha jadi pamajikan anu sawajarna. Heeh. Seusehan, mbah piring, ngejo. Pokoknya mah gitulah. Bener sih ngomong ke situ. Heeh, bener cuy. Cenah ge komo cenah kamari makanya huan selingkuh cenah maneh emang heueuh. Selingkuh. Heueuh cenah maneh di bawah salaki batur cenah. Emang heueuh.
Pamannya kemarin boga salaki atau udah daya kanan di bawah salaki batur atau salaki sarangan baik ke buat sorangan. Mumun mah teh selingkuh ceu. Aduh bener mun. Justru salaki mumun teh di deket-deketnya awewe sekretarisna. Aku akhirnya tadi ngomongan ke kita. Bohong ceu eta mah ceu. Oh cenah kayak salakina teh cenah kayak golpoe teh gawe capek. Asi mumun na ugal poe teh jeung HS we cenah di imana teh ngejotara cenah ngandalkeun mitoha wae cenah da ngoge emang heueuh. Teu boga beas cenah menta cenah ka mitoha emang heueuh cek kitu. Teh ieu ceu. Beneran serius teh ieu. Nurus tunjuk boga mitoha kos kitu lamun urang mah geus hayang papegatan da jeung salakina. Jeung salaki maneh kitu maksudna jeung anakna. Mumun ge bingung, boga mitoha kok gitu banget sih. Mun urang mah ih mau kuat bener urang mah. Mun urang mah geus menta cerai. Ya sebenarnya mumun yang cerai geus teu betah, cuman kan masih kene karunya ka salaki. Ieu salaki kitu mah tong dikarunyahan wae. Aing boga mitoha. Tapi salaki maneh mah bager meureun. Awal-awal bager sih, biasa kena hasut, enak mah jadi kos gitu, jadi galak sarua. Eta teh jadi sarua jeung mitoha maneh. Urang mun boga mitoha kos kitu disadiaan kopi, terus disian racun beuri. Bener mun urang mah kitu dah. Tuh da urang mau kuat boga mitoha jeung salaki kos kitu mah ih. Amit cabang bayi. Assalamualaikum. Mak. Assalamualaikum, Mak. Ih, geus ngaringkuk wae. Aya naon? Ieu Saha ieu teh? urang. Ulah di lawang panto atuh. Sok keluar heula saha maneh teh. Geungeunah gedeng teh ai maneh teh saha? Mana si Rejal? Hah? Mana si Rejal? Si Mumun aya balik teu. Hah? Si Mumun aya balik ka dieu. Geus balik deui. Geus balik deui iraha. Tadi cikene ngorolong, ai incu kuring teh dikunaonkeun. Memang dinaonkeun, teu dinaonkeun. Aduh ka kami ulah kitu, anu jadi kolot mah. Ulah nyarekan kitu. Budak teh jadi nyerieun hate. Abi teh teu nyarekan ieu. Cuma masalah sepele kamari teh. Kieu nih, ngadenge teu. Heeh. Si Mumun teh kanyahoan si Reja teh teu gawe. Geus kitu kunaon teh bang nyeuseun kudu ngulikeun we ka batur, duit teh mana keur mayarna. Ai kolot mah mata anu bener. Saha teh? Mi kasih Mumun. Kuduna mah alon-alon papatahan maneh teh. Eta ge di papatahan. Itu juga ngalaman murah wae maneh mah. Tapi kan orang mah teu kitu teh ieu nya. Cik atuh. Teundeun hate alus teh. Karunya kurang kumaha coba budak kurang salakina balik mana teu masak dahar di urang. Meureun moal pati-pati teh ngadu ka kami teh meureun. Emang ngadu naon si Mumun? Meni kakuat genggeuyekeun di dieu nyarang kana tembok. Tah emang naon pinter eta mah actingna. Da ku saya oge di ditu teh ini dijen raja. Dahar dipangmasakeun ku urang. Da cenah teu boga duit teu masak dipangmasakeun dibere duitna ku urang. Ayeuna nyeuseum mulikeun ka batur kumaha teh dibayar ku urang nu mayar. Urang kurang kumaha coba sebagai mitoha kami nantu. Hah? Bolot. Urang kurang kumaha coba sebagai kami nantu teh. Hayang naon dicumponan. Kurang reungeun kami teh pan geus kolot. Heueuh, tasna gedengekeun. Kurang kumaha coba. Ayeuna si Mumun ka mana sok riungkeun di dieu abeugenaheun urang bawa deui balik si Mumun. Dititah balik ditah nepungan maneh pan. Iraha Tadi dieu geuning mah. cikane. Pokona mah awas sa Mumun ka paling pan ieu. Sasa duwe. Pokona mah nitip. Ulah dilalaworak kuning cuka Teu dilaworakeun ieu mah henteu da kese kurang dipanglurubankeun. Kurang kumaha coba sebagai mitoha. Nyaah. Hah? Tonge. Nyaah. Nyaah kami nantu teh nyaah sebenarnya mah.
Ulah Imah dipanggilkeun imah coba. ulah dilalaworakeun incu kami teh. Incu kami hiji-hiji na eta teh. Ih, eta geus dipok deui dilaworakeun. Buku aing teh dia nyaah. Dia nyaah. Hah? Mit amit dia nyaah. Ning lagi bolot kos kieu pantesan icuna bolot. Incu kami hiji-hiji nami HP ulah digalakan wae. Tergalakan ieu ku kami ge henteu. Hah? Terus tunjuknya tergalakan ieu. Mi HP ulah digalakan. Eta teh incu kami hiji-hijina. Kan tadi geus ngomong incu hiji-hijina. Incu aing mun paeh kumaha aing urusan ada ieu. Lah kubur paeh mah. Ayeuna mah nini mami HP. Incu kami teh hiji-hijina. Pokona mah ulah digalakan ku maneh teh. Mimin, mana-mana teh geus pernah kalaman ngora. Ulah kitu. Lamun mana dikitu-kitu kendah apa? Heeh. Hah? Heeh. Kayak mah rek diusapan rek dilus-lus. Najan sabangor kumaha ge anak nini teh, injuy nini teh. Bukan namanya urang mah sebagai mitohat teh nyaah kami nantu geus anak sorangan si Mumun teh. Hah? Astagfirullah. Geus nyaah kasih Mumun teh geus dianggap anak sorangan ini. Pokona mah men kapanggih aya mah rek di pandi geus mah dipandian. Kitu tah. Nini mah omatnya ulah digalakan pokona mah. Tomat. Dagang tomat. Ulah digalakan. Tuh, digalakan. Ih, ayeuna ka si Mumuna. Ayeuna mah pugu geus tadi geus mangkat. Tepungan maneh, Mimin. Heeh, geus ayeuna mah rek dinyanyaah. Hah? Rek dinyanyaah, bukan paling rek diusapan. Kaman si Mumuna ayeuna. Nepungan maneh, bolot. Pring. Emang iraha maot na, si Mumun datang nepung tahun wae. Rek nepungan maneh, Mimin. Heeh, aing men kapanggih ku aing rek ditipungan. Hah? Ampun, rek ditipungan. Dipanggihan. Rek manggihan maneh kan luruskeun. Heeh. Geus ayeuna mah. Ai, maneh mah beri kieu. Geus. Jadi darah Urang panggihan, urang aing tipungan. teh. Geus. Geus. Wah, tengan. Hah? Nyao. Siapa? Salah kemana dia jarang tegus. Kade, mi HP. Ulah digalakan. Heeh, noen. Oi, noen teuing seteh. Ampun, aing mah boga besan teh. Terus tunjung. Bolot. Heeh Mumun, bener urang mah tadi maneh diomongkeun ku mitoha maneh. Bener gitu. Bener. Maneh mah teu percaya ka urang. Kudu percaya ka urang mah saksi hidup. Maneh percaya teh ka urang. Percaya sih, bener. Udah lah urang salah. Si goblok. Makanya boga mitoha teh. Mumun mah bisa sadu dengan batur sinar si de ngompor. Tadi cina minang aing nu diracun beurit. Heeh. Ya, doraka meureun. Ngasal dorakan aja eta mitoha ka kitu mun. Mun cara urang boga mitoha kitu geus mang diberek hirup. Geus we diracun. Eta sinar. Mainna sok rasakeunana kopi apa teh. Si goblok Teh sih. Entah heuli teh bere racun beurit. Racun beurit. Makanya moal ieu tenang wae. Mun moal aya sidik jari ieu dina Aduh, aduh. ini dua-dua cai menang goblok teh. Hidung. Anu bener diracun, Ceu. Bener mun. Tapi kan bumbu teh sanajan kesel ge, tapi dorakan meureun. Ih, orang kamu teh pandeuri. Berarti itu kelakuan sia teh. Ngadu-ngadukeun. Sia teh jadi menantu goblok. Aing mah ngilik ke mana sia ka ditu. Aing ngaron dicarekan ku sia. Aing ngebager neangkeun ka ditu. Teu lain kitu, Ceu. Henteu Bener, lain kitu. aing rek tanya ka sia eta Mumun. Sia kamari jeung lalaki sia na motor seserian cenah. Iraha Bu, teu ieu mumun mah. Aku Kita mah tetangga doang kok. tetangga tak sinarsi nu ngomong. Tadi cek cenarsi. Cenah ibu ngomong-ngomong ka Mumun. Ngomong naon Cenah kamu? Mumun jadi minantu teh cenah teu tahu diri. Jarang ngejo, togana HS wae, salaki dianggurkeun tah nu ngomong. Tadina itu tuh. Kirahan narsi hayang ngomong kitu.
Iya kenteng bolong urang rek Kenteng bolong sia. Hah? Cek, Tadi saya kapan ge aing ngomong sia si Mumun cenah jeung lalaki saja na motor seserian digana ka bogona. Iraha. Tadi tah sia ayeuna ngaku bro. iraha teh iya, astagfirullahaladzim. Ulah sok istighfar, mikir. Cek, tadi ngomong kan cek ke didinya, ke mumun arek kadinya, arek kagang kapan gieu cek, cenah ngomong cenah. ngomong naon teh asa Tadi ngagoreng-gorengkeun. goreng-gorengkeun Ulah sok itu jadi jelema mah sok goreng-gorengkeun. sanu ngagoreng-goreng Sok ngadu-ngadukeun. sanu ngadu-ngadukeun hayam mah diadukeun mah Sia tadi ngomong ka aing. Gerak aing ka imah ninina si Mumun. teh henteu Ngomong kumaha tadi? Oh cenah si Mumun keur penting ada bawa-bawa lalaki cenah susurah ndak motor. atunya urang beneran keteng heula Bener mah emang masih hidung. cek Aing bukan lebat urang kebelet kita ngadu-ngadukeun. Sia di Mumun. Jadi beneran buat bok beneran. Gara-gara nya ngompor wae. Dasar. Hak anta tembok jeung taraje.